Menurut Chef Juna, seblak adalah makanan yang bukan makanan. Ya itu apa sih makanan yang bukan makanan zaman sekarang tuh? Seblak. Cek didinya ya, salaku orang Garut merasa tersinggung atau pintu eta disebutkan seblak teh lendahareun. Cek didinya setuju jeung Chef Juna atau pintu. Wah, urang mah peuteuy mah leuwih asup teh digoreng euy. Oh nya digoreng bisa, digoreng benar. Jadi asa goreng siki kacangnya. Ari di atas teh. Mulakna nya bos pasti ya tuh. Pedasa dia karbol tuh. Tuh. Ngompol hangit. Hudang sare jadi cangkeng. Cangkeng bener. Ongko. Tapi lamun digoreng mah sok rada teu separah eta lah gitu. Tapi nya bauna mah anggar. Anggar we. Asuk yang sering ada yang bahas reng teh. Nah, anjir gini enggak mah jadi kacapangannya mun bawa eta bebas reng gini. Astagfirullahaladzim. Naon itu? Si P jadi kucing. Paingan orang tadi ngali ieu na teh ningali kopiana mul-mulan si goreng teh. Nah itu si P jadi kucing gitu. Oi. P. Kena kutukan si kana mah. Bati ngacapruk saya teh mah gitu. Jadi nate jadi kucing budak deh. Alah. Saha? Mangga kalebat. Saha di jero? Abdi saha di luar ya oke. Balik teh nya salah. Nanya teh balik. Waalaikumsalam. Ieu Gusti. Seles. Punten. Mangga. Ariga. Gajah depa. Ari Pak. Nah. Aya kumaha gitu di dinya urang jadi kudu newalan diri sorangan atuh. Cing mana teh asup teh kata berkudawat. Eta teh kata berkudawat. Kata berkudawat cing mana teh. Cing kumaha sigana rada. Punten mangga Ariga. Kan jadi aing nu nemalang. Apa sekali saya mah. Ariga Gatot Subroto Arito Toto Aryo Yokohama nya cik aing oge didinya beredan oh urang teh bisi maneh rek masang internet itu urang teh jualan internet cing lempo aduh Ini penipuan teh. kana tuh aing teh jadi siga internet gitu patut internet ieu mah Gini. Anjir. Kieu internet. Yo hiji deui karunya ke pipinya. Yo pipi masang internet. Internet ya. Anjir. Nah, internet sabaraha MB. Di urang mah nu kitu internet. Lah, saya teh di mana-mana gini gitu mangarana teh. Naon? Onde mande. Can Wilujeng Sumping rasaan mah. Wilujeng Sumping di Capruk Sunda Podcast. Salah. Ngopi lah. Nya tuh santai lah episode ayeuna mah. Om Subhan can ka dieu nya. Acan Pasti bakal ka dieu mawa sate. Kamari oge terduga eta teh. Nya. Jol ngasongan sate we aya kurewas bari atoh. Ya internetna bisa lepas urang. Internet naon kitu patut. Aduh euy. Jo ari wadah sabadag-badag aya ngaluarkeun sare kieu lah. Hiji dua deui. Tilu. Tilu. Dua teuing. Nah disikat itu kaci atuh. Nah dicokelan. Teu kudu dilanan heula si kina. Sinyal nah teu pas. Timau menang nu kieu. Timawa menang nu kieu. Gimana menang mawa nu kieu maksudna? Biasa. Orang akhir-akhir ieu ngomong pabaliut euy. Ngomong pabaliut. Nu kamari ge kitu mimitina teh. Kitu mimitina teh atuh. Kamari mah urangna bener. Dijerumuskeun. Oh. Jadi teh bener kamari jadi pabaliut. Tah aya mah urang teh awal keneh geus pabaliut yang ngomong teh. Tetangga urang kamari tukang podcast ti awal keneh pabaliut isukna teh atuh da.
Maut. Kudu bener imba ya. Bisa aya nama. Sok darah. Tak gitu. Bila Johanna. Daripada aku ucing maksud aing teh mending ku anjing. Aduh. Senang pisan dia teh kok. Wengi ayeuna wartin wengi atunya danget ayeuna tiasa nyerangan deui balad capruk. Aya onde biasa Kopi Jaya selalu hadir atuh. Tapi pernah absen mah. Nya. Urang teh ya onde ya sigina teh si Wijen ya. Di mana onde ya? Di mana onde teh? Ting teh kokoreh nya. Lain. Iya asalna itu kadaharan di mana? Oh, di Bali, Bali deh. Di Betawi lain. Cina, Bos. Karena onde-onde mah di Betawi sih. Onde-mande. Ondel-ondel teh mah. Cina onde-onde teh bola teh. Dibawa na teh ka Indonesia teh dina abad ke-15 zaman dinasti Ming. Percaya. Zaman percaya aing geus kamari geus kacebak ku Upin Ipin anjir. Pajar ku Upin Ipin cenah aya genep musim cenah di Malaysia mah. Musim kemarau, musim semi, musim gugur. Heeh. Lain musim hujan nya, musim semi, musim gugur, musim salju. Heeh. Nah, terus naon? Musim durian jeung musim pisang. Musim duren, musim pisang aing terjebak di zaman dinasti Ming kok ieu teh sarojeng baso. Baso kan teh Cina. Aslina teh awalna teh. Jadi kalau menurut sejarah baso, asalnya tadi negeri Cina. Jadi baheula teh aya seorang budak boga hiji kolot. Heuh atuh aya budak mah beun boga kolotnya. Oh, karena kitu nama. Boga hiji kolot terus si kolot eta teh hayang daging dan karena terlalu tua si ieu teh geus teuterak gigina teh akhirna dilembutkeun si daging teh dicampurkeun eujeung tipung tarigu kitu dijieun baso da baheula mah basonya di Cina teh ngaranna akhirna we di Indonesia mah dikenal teh sebagai baso. Baheula mah disebutna si sangose. Nah, ka. Gitu dari Cina teh. Wah, enggak yuk. Onde naon di Cina disebutna? Leung Teung Tai. Si sangose Leung Teung Tai. Lain, Sawijen. Oh, Sawijen. Sawijen. Leung Teung Tai naonnya? Leung Teung Tai ka dua halu gitu. Obe. Di Sunda. Lain di Padang onde. Onde mande mah. Onde mande eta mah, Bos? Ambo takut-takut tua. Lain singkatan lain. Kan combro mah oncom di jero. Nya eta. Ada onde. Gehu toge jeung gehu. Tah. Gehu ban. Heeh, tadi geuning Gehu toge jeung gehu. Gehu toge. Toge ge singkatan. Gehuna toge jeung gehu. Gehu teh singkatannya. Togena ge singkatan. Togena singkatan. Singkatan. Naon toge? Tok kayak gede. Oh, bener. Kan payu aya nama toke teh. Togenya keur arus mah. Kan meskipun gede mah ditewak sok jadi ngaletikan toke mah cenah. Tapi lawanna teh. Nya gitu. Nya stres. Stres. Cicilan. Pengen urang ya awak asa beuki ngaleutikan euy. Berarti mana teh toke. Ngalmu toke berenang. Cek urang mah da lamun ngaran kadaharan anu disingkat-singkat kan aya di Sunda siga namanya. Tadi cek Onde mah eueuh singkatanna. Eueuh lain singkatannya onde lain. Ketang urang Sunda mah da di dak. Mun rek ge onda. Kreatif atuh. Cok di Sunda mah naon singkatan teh dahareun. Wah, komo ayeuna mah beuki menjamur nu aranyar oge. Si Garut. Kabeh Cibai. ieu disingkat. Aci ngagebay. Aci ngagebay. Tina ci ieu mah imam Ngeunah mah dilagukeun geura sok. Hah? Ngeunah mah dilagukeun ataana teh. Cilok. Aci dicolok. Sudah gitu kresek-kresek gitar di belah mana eta? Di belah mana eta? Yeuna gripna di belah mana? Iya. Iya belah dieu dia. Aci cibai. Aci ngagebay. Da supaya. Sieu mah teh naik ditodongnya jelemana teh. Ngaco we. Cibai aci Cibai. Aci ngagebay. Cilok. Aci dicolok. Cireng. Aci digoreng. Aku aing masa aya nu ngebahas eta teh. Baik atuh. Naon tadi cilok aci dicolok.
Cibai, aci ngagebay. Ngagebay. Cirambai, Naon eta? aci ngarambay. Oh, terus Bener aci ngarambai kan bentuknya teh jadi siga naon ngaranna teh? Siga mie, lain mie non? gorengan. Gorengan Atuh. Euy sing bener euy aing mah cek aing oge pancek mana teh tadi teh anu ieu ti awal keneh teh maot cenah geuningan anu maot. daripada henteu umur panjang teuing. Naon ngaranna teh? Kue tiaw, siga kue tiaw geuning kitu ngaramai. Oh, jiga mie. Siga mie. Oh, Mie tiaw tapi anu harerang geuningan. Ay, cek urang tadi juga non? Gorengan. Lain gorengan maksudnya teh Siam di jauh-jauh teuing. Apa di urang mah di dieu mah nya gorengan teh anu digoreng-goreng siga gehu. Naon deui? Pisang. Tapi di urang mah lain kok. Naon? Gorengan spesies gorengan teh nya spesies gorengan. Spesies gorengan teh adalah geuningan anu anak jair make tarigu terus di kitu naon ngaranna eta teh? Dian sastro naon eta teh? Nikola Saputra meureunana anjir omongan teh aing anjir geus Tunuh bos. karek oge sabaraha menit euy aing mah. Mana maboknya? Mana maboknya? Ngomong ngaco. Mana ngaco maksud aing. Gaya siki eta Iya. Pak Prod. Naon? Eta geuningan. Siga aya anak baby fish. Oh iya. Baby fish ditaruh di atas tarigu terus di goreng. Jadinya baby bagong. Ini bagi parah. Pulunganon, Lain ngaran ieu nama naon ngaran? baby fish. You put Imbun. on top of a flour, di fried, and then ngerekes. Naon ngaranna teh? Gorengan di urang mah nu kitu. Sarua di urangnya gorengan. Impun mah atuh lauk anu laleutik. Ngan di dieu mah aya bahasana eta teh. Jamil. Aduh ampiun, aduh impun salah. Mati ya. Lain. Gitulah gorengan teh. Nya sarua di urang oge. Sarua kan gorengan. Kan di dia mah gorengan teh, gorengan kacang. Gorengan kacang, gorengan suuk. Gorengan suuk, terus gorengan teri. Eta. Bahkan baheula mah urang keur zaman SD mah aya gorengan asin. Nya, aya di mana? Gorengan Asin pedas nu leutik. Heueuh, anjir. Gorengan Eta mah asin. ngadahar gorengan asin, gorengan hiji, leuputna 3 da teu beak-beak. Mun di dia mah da lain gorengannya disebutna teh naon eta teh geuningan lebih aya. Namanya Lain semprus naon? Rarawuan. Lain rarawan mah kacang hungku. Kacang hideung. Anu kacang hideung naon sebutna teh euy? Kacang hideung. Inget baheula urang pernah dagang kacang teh. Peyek. Peyek. Gara-gara orang inget baheula jualan kacang. Jadi ingat kena peyek. Kacangnya buluan. Nya tergantung kita mun dilatih di tuna mah biasa nu kitu. Tapi lamun di kulkas mah tara bikin kebuluan. Nu di luar sok buluan mah. Heeh. Eta dagang kacang jeung rambutan bahayanya. Kacang ibu rambutan. Aduh. Tapi aya nama nya sih lamun di gerobak-gerobak di Garut mah ningali teh jual gorengan. Tapi gorengan teh goreng-gorengan segala yang digoreng. Bakso goreng aya gini mah ditek-tekan. Segala gorengan mah. Bakso ngasok bau basreng. Jadi basreng. Basreng. Nya ku asuk yang sering ada yang basreng teh. Nah, anjir. Gini enggak mah jadi kacapangannya mun bawa teh bau basreng gini. Naon. Basreng can digoreng emang bau basreng. Sok jadi nah Can digoreng. Basreng can digoreng bau basrengnya. Ulah sesuatu mah bau basreng. Naon atuh. Basreng emang seru aja bau basreng. Urang sok rada aneh eta. Nah basreng mun can digoreng sok bau basreng. Eta urang mah. Nahnya. Geus lah eta we. Kadang aya kayak eta oge kijing oge nu bau basreng ban. Wah. Tapi ngomongkeun kijing. Urang mah hiji-hijina dahareun anu kijing kan sok aya di balongnya. Heeh. Hiji-hijina dahareun aya na ti balong nu urang teh resep. Nah, Kijing mah da
Lihat atuh. Emang lihat. Lihat terus Ngeunah mah naon sebutna teh anyir. Nya emang bahasa amis Indonesia emang nya. ngurusna teh jiga mun dina naon eta teh ngaranna teh dina cocor kehewanan nya dan cocor hewanan eta teh. Si Perdi kunaon Ari bebek teh, ari bebek. kalau leuwih. Ari bebek angsa. Kana gorengan ayeuna cocor. Ari bebek angsa teh disebutna unggas. Di model entong. Siam melongna tong kitu aja. Siam melongna kitu aing jadi sieun. Model Naon entong. aing teu ngarti ieu. Tina kijing teh. Kijing bacari entong. Anjirna. Eta aja ada model lain. Jika Potong jebleh atuh geura dikitukeun ku aing wae teh mah jebleh. Nikot langsung punu. Tong ceurik nanya. entog teh mun dina kijing. Entog mun dina kijing. Kijing teh mun dina unggas mah ibarat entog gitu. Jadi lamun teh ngurusna goreng patut. Ih hayang nepi ka dinya. Udah emosi jiwa heula. Mun goreng patut ngurus daging nanti jadi hanyir. Gitu maksudnya teh. Ngeunah sia eta lamun di sate juga di sate gitu dibeulem. Urang teu lah pernah di Digegel kijing. Ieu heula di naon sebenarnya teh direbus heula, dibumbuan. Terus kitu teh dipotongan di sate. Anger teu ngeunah. Atau bumbuna meureun bumbuna. Maksudnya si tipe dagingna teh urang terus. Nya emang Keur urang mah gitu. Jiga ieu lah jiga dagingna teh bos anu sok nyumput teh nya. Daging ata oge kudu diolah heula bener bos. Heuh emang lihat. Kijing mah ubar. Ubar naon bos? Ubar sakit konengnya. Ubar liper, Emang ubar sakit koneng. Apa anu versi leutikna mah kan tapi anu leuwih hanyir mah versi leutikna. Anu leutik keneh mah hanyir. Ieu harmis. Da bener harmis. Eta bau basreng. Eta mah anu saluhureun ti harmis ukuranana. Oh, nya. Anu bau basreng mah. Majikan salah kira isa itu. Itu anjir sa Harmis Daud. Sae kenapa teh? Hamis Daud. Hamis Daud. Aing nginum heula asieun kaca letot ieu mah kudu lancar bibir aing loba penipuan ieu mah. Oh bener. Tah ieu ngomongkeun masih kan ngomongkeun balongnya. Aya baheula mah ayeuna ge keur naik deui ayeuna mah. Tapi disebutna teh lauk hama, nyaeta lauk sapu. Hanteu hama sapu mah. Di ayeuna di kota-kota mah disebutna teh lauk hama eta teh. Soalna lamun aya laukna ayana di non wahangan eta biasana ngaruksak habitat wahangan eta. Naon nu diruksakna? Teuing urang eta apal disebutna mah disebutna teh lauk hama. Si lauk sapu teh. Tapi teu di dahar deui. Dan di urang mah baheula di dahar euy lauk sapu teh. Hanyir. Inget ngan kulitna Teuas. sisikna nauzubillah. Kudu dikulub heula terus di kerik kakarek di tapi cek urang mah hamana belah mana nya cek urang mah lamun dina akuarium mah gunanya teh nya panti mersihan lukut teh lamun misalnya dipelak di balong da emang si lauk sapu mah cek urang mah teu ngadahar lauk nu lain jahat keneh dumbo lele dumbo mah lamun dihijikeun jeung nila geus nila teh moal ngalobaan karena si anak nu leutik teh dihakanan ku nila lauk sapu mah dah henteu tengah kanan anak lauk nu lain gitu emang ngadaharana teh nu kotor-kotor makana sok di Jakarta ge masih hirup dina siga sungai-sungai di Jakarta lauk sapu masih aya dina got hirup ulah dikonsumsi karena segala dihakan teh aya naon aya meureuna arsenik naon ngaranna teh nya gitu aya bisa asup kana si eta dagingna gitu. Jadi bahaya karena hirupna dina lingkungan kotor. Tapi anu di balong meureun teh naon nya. Tadi dikukut nanti awal di segala di dahar teh kan lauk sapu mah rek aya lukut di dahar meureun nyeplokna batu. Dahar batu. Da bibirna ge dihandap atuh lauk sapu mah di dieu. Ari mau makan kieu tah. Betul, ya mah di dieu. Mah rek nembak laukna kumaha kieu dan kitu. Oh, siga naon bibirna dihandap teh nya euy. Eta familiar aing mah tapi bawa aya. Itu nu nyeplokna batu teh kamari. Nah, lain bibirna dihandap. Ucing katincak. Bibir teh dihandap dina suku. Tambora ucing atuh bos. Dunungan katincak ge eta dihandap. Abad di arana lauk sapu
Ya karena eta meureun karena menyapu apa saja meureun nya bener tuh. Teu ingetan teh apa tapi sigana mah dalam dituna din akuarium ge kitu geuning bersihan bahkan bala geuning kukang nopi kan dieksploitasi. Eta di hareup anu di studio di pelakan dina ieu dina balong nu hareupeun imah gini kan suka tadi eksploitasi teh kita sesapu we di ditu ka studio Kang naon di pelakan kita bersih cenah. Lanjut karunya aja barudak keneh. Heeh, barudak keneh lauk sapuna. Apa Kang Nopi kan? Oh nya. Sepok-pokan urang biasa. Geus lah tong ngomongin Kang Nopi ayeuna mah. Lah bisa nyaran deui. Urang eta nanti balik deui kada kadaharan di Garut di dieu we nya maksudnya orang Sunda lah. Dari orang Jawa Barat mah terkenal karena jajananana naon deui. Kagegel bibir. Gusti kagegel atuh ngomong teh asal ieu. Pan kagegel sakali sok kagegel deui. Eta nu teh di urang kiwari baheula mah nya jajanan teh di urang kiwari baheula. Perbandinganana. Baheula mah kajajanan teh. Kajajaden. Jajanan baheula mah kan ukur saeutik jadi teh. Ayeuna mah lobanya. Naon wae sok tina eta we lamun misalkan jajaran di Kerkop atau Pemda teh sabaraha puluh gerobak eta teh. Eta teh nu offline. Can jajanan nu online anu bisa di aplikasi hijau. Anu bolak belok. Nah di Tokped kan aplikasi hijau teh kan ya. Jajan didinya bisa ya nama. Tim mimiti anu dagang bakso. Paituna teh cuangki. Atuh eta beukina si eta kana basreng Gusti. Mimitian sakali teh. Dan hayang gerak balik segala jajan basreng. Nu basreng mah Hermes. Oh iya. Nya. Pak Raisa si bau basreng. Eta mah Hamis Daud atuh. Asup bolak-balik jeung nongkrong. Mun erek belokeun nu leutik mah susuh. Susuh teh naon? Susuh. Jika tutut, tapi panjang. Oh, benar. Ya kan anu susuh. pungringkelan gitu. Sugan teh neneh. Sok nepi ka mana tadi? Eta naon teh mimiti jalan baso. Orang papa itu belah ditu di Pemda Baso. Terus kabelah dieu teh aya goreng-gorengan aya naon? Aya goreng-gorengan. Goreng-gorengan mah sudah disebutkeun. Naon wae di dinya? Gehu bala-bala cireng, risoles, terus mayo. Naon? Risol mayo, aya risol. Aya tukang basreng mayo geuningan Aya tukang basreng teh. Basreng aya bau basreng teh. Dah teu disebutkeun eta mah. Aya lalaki bau basreng bayangkeun wae. Sok lieur aing mah. Tapi bau basreng mah da nu leutik Hermes. Hah? Atuh euy pawajikanana Raisa eta mah. Hermes Daud. Ayo bolak-balik. Jadi manehna eta kalimat urang dibawa. Asa patuker peran. Terus kabelah dia teh aya ayeuna mah loba jajanan ieu geuningan. Nu gerobakna teh siga goreng-gorengan tapi jualanna teh telur gulung, cilung, terus paha ayam, naonnya? Paha ayamnya sebutna teh. Iya naon? Bola-bola anu basa eta nyeun. Bola ayam geuningan. Ayeuna basa eta nyeun teu payu teh naon? Sempol aji. Sempol tah eta. Naon sia? Payu. Lain teu payu teh dijual kemudian. Eta mah barang rare jarang. Oh jarang. Jarang jalmi nu kitu na. Terus jarang mesa. asa wayang ya. Teu ngomong ge nu ngecebrek we di tukang resep aing mah. Mari aing pas nurwas maker closing. Kapruk suna. Terus aya ieu geuning ayeuna mah. Variasi jamu air, jamu batu di uyahan di bubuk cabean geuningan. Terus di es. Potongan di es. Tapi ngeunah bos eta teh. Jamu naon teh jamu naon? Jamu kristal. Nah, eta jamu kristal. Mane jeung agan mah urang ngalaman. Mane pas ka Garut pernah teu pas keur usum jamu kristal ngejamur teu? Teu nya. Naonna? Nu jualanana? Urang mah di ditu. Di mana? Bahasa di ditu, bahasa di Bali. Apal nu jualan nu kitu tadi ditu.
Nu jualan ngajamur pisan. Jamur aslina. Anu sameter hiji. Ante aya sameter hiji. Sameter setengah di urang mah. Sameter setengah hiji di dieu nya bosnya. Baheula geuning kerusum jamu kristal teh tahun sabaraha eta teh? Silih injem jambu lagi. Aya lieur, aya jualan cilinjum gitu. Nepi kali ari minum-minuman nepi kali lieur eta mah nya. Di urang ayeuna geus loba pisan minuman mati. Selesai jina teh kopi Jaya. Minuman mah pan nu keur viral teh. Benar maksana mah. Terus can ciri khasna orang Garut. Nah, orang Bandung, orang Garut nya orang Jawa Barat. Biasa nama kadaharan anu lalada. Nya seblak. Cek didinya ya, orang ngobrol Menurut Chef Juna, seblak adalah makanan yang bukan makanan. Ya itu apa sih makanan yang bukan makanan zaman sekarang tuh? Seblak, blak. Blak, 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 blak. Sampah katanya. Apa namanya nyebut Chef Juna banget eta sok ya gini. Oke ya, Siano, iya anjir teman. Siano coplok untu. Chef Juna teh unger untuna eta mah. Makanan yang bukan makanan, malah disebut teh sampah cenah eta teh. Cing, cek didinya ya salaku orang Garut merasa tersinggung atau henteu eta disebutkeun seblak teh lain dahareun. Cek didinya setuju jeung Chef Juna teh henteu. Perkawi seblak ya. Seblak teh wah berat itu seblak teh urusanana teh sareng warga Garut. Sampah. Teu oge cek urang masih. Kumaha. Ngan meureun pedana teh tina bahana sagala diasupkeun meureun nya nu disebut sampah teh. Lain tina tong sampah. Kreativitas eta. Sagala diasupkeun teh kan kerupuk asup. Kerupuk naon kemplang asup basreng. Ya seblak teh make basreng. Aslina. Boba basreng teu. Henteu dan nu leutik nu bawa mah Harmis ngaranana. Atuh eta mah salakina Raisa, Harmis Daud sia teh. Sekali asupkeun meureun nya cik. Naon bumbuna teh cikur nu karitu. Tapi cik urang mah lain sampah. Nu sampah mah geuning aya anu jualan jus di mana eta teh? Aya saledri diasupkeun, buah diasupkeun, dadaunan diasupkeun, terus disaring. Oh, dijuskeun. Heeh. Di perindapan di mana eta teh geuning. Kan karela kan ngepat. Mantap kali. Enak kali minumnya. Mari ya. Nice. Sekolah masih sudut pandang eta mah nya maksudna teh meureun nu dicokotna kan khasiat-khasiatna meureun aya ari jus anu kitu mah anu ngaranna jus-jusan mangan ieu mah kadaharan seblak. Memang dipikir-pikir mah seblak teh sebenarnya lir ibarat ayeuna urang nyieun bumbuna ge sederhana geuning nya. Sederhana cikur nu karasa pisan bawa pedas cabe lah eta nu utamana makan kaituna mah variasina mah naon geuningan si bumbuna mah eta unggul biasa make penyedap rasa micin gula dan sajabana sia kitu digebroskeun weh segala rupa kana lombang lain kana bumbu eta teh mimiti kerupuk atah terus basreng atah basreng teu boga basrengna asup kadinya terus dadagingan ceker atau napi naon euy ari anu ieu teh geuningan naon anu kadaharan anu sok aya dina tom yam kali itu teh lah naon eta teh sebutna teh Sukija. Suki-sukian pan ayeuna mah diasupkeun naon utah suung naon eta teh utah suung eta nu jamur leutik teh utah suung enoki utah suung asa urang Cisewu mah utah suung nu kitu teh enoki saya teh di Tegaul atuh di urang mah baheula aya utah suung anu lemut pisan tapi da paranyang siga enoki berarti suung jarami racun teh teu bisa didahar ngan laleutik tapi loba kan ari suung bulan hiji tapi gede gitu segede baskom masih menjadi misteri suung bulan teh nah lamun di teangan tara kapanggih mun teu kahaja mun
sakalina manggih teu kahaja gitu maksudnya teh. Bener. Nah nya. Bener. Mun teu supa kan di lemur mah nya. Mun aya catang nu bobo pasti bijil supa. Halo itu nu hirup keluar teh nu paeh cenah cikang gitu geuninganna. Kaluarna teh ieu ceuli nu maot lemer. Supa ge aya nu leutik aya nu gede nu campur supa gede geuningan. Supa deyak ngaranna teh. Supa deui ya. Imannya bener atau lebih enggak? Bener ya. Bisa dipercaya. Bener supa deyak ngaranna teh. Jadi galedek haranal jadi euyak dicabak teh kitu. Suung mah aya hiji deui suung lain suung cau. Bulan makan alus bentukna teh. Bulan mulus anu ramek-mek mah suung rampak geuning. Suung rampak. Terus lamun tina bongol cau suung cau, lamun geus panen jaramina buruk keluar suung jarami sebutna. Suung jarami. Tadi mah teh keur ngabahas naon seblak teh. Seblak, Terus aya suungan. Di sok make suung aya nama pan divariasikeun teh jeung enoki jeung suki-sukian teh. Ari enoki teh suung ti mana eta teh? Ningali nilik tina eta teh dina wadahna mah geuning sok tulisanna teh tulisan Korea teh kitu. Tulisanna mah heuh tapi Korea. suung pelak atanapi naon tina jieunnan. Lain atawa jieunnan. Teuing teh soal eta nama ngan kan jiga aya jamur kancing jieunnan lain. Atawa aya teuing atuh bos. Eta teh tumbuhan atawa jieunnan gitu maksud teh. Citakan tina tarigu gitu. Tumbuhan atau tumbuhan. Sarua. Kan orang bahasa masih kana di ditu teh kamari sempat aya rumor cenah mah. Oh nya enoki teu meunang. Enoki teh teu meunang asupnya. Sempatnya di Korea teh kusabab aya mengandung zat naon gitu. Zat kentut gitu. Tapi kan dia nakeun mah geuning wah itu bau dia bukan. Tadi cek urang mah ayeuna mun ngomongkeun disebutkan anak eta seblak teh dahareun sampah gitu nya disebutkan dahareun sampah pedah proses masakna nyen bumbu lalu gebrus geus diangkat gitu teu loba effort siga kitu tapi naon bedana cek urang mah jeung sosis bakar atuh mun kitu mah sosis bakar oge kan ukur panaskeun plus geus sia kitu kan sarua keneh tapi sosis eta disebut dahareun anggar eta disebut sampah tah eta jadi ke urang masih orang khususnya orang Garut lah gitunya orang Jawa Barat mah kreatif karena nya dahareun nya bener takeun dahareun mah buktina naon sanajan ku Chef Juna eta seblak disebut lain dahareun tapi loba anu resep kana seblak bener eta di Garut coba hiji tukang seblak wah loba pisan sok di urang ge seblak Ciadah aya ditu nah bet seblak ngaranna tah eta nah bener nya nah sebelah orang can meneliti nabikeun ka dinya mun di dahar nyeblak meureunnan hate eta teh nyeblak teh justru nyeblak dahar nyeun seblak dahar seblak sebatan nyeblak eta teh seblak cuarnya belum matang nah eta lah loba lah nya da ting mana eta teh bos lah seblak teh nya mimitina gitu bos tapi bos da emang urang Sunda makan tadi lamun orang pernah maca jadi orang Sunda mah kahiji ciri lamun dahareun nya kahiji biasana cenah ngaranna teh disingkat-singkat modal tadi terus beuki lada terus jadi teh beuki lalaban atah urang Sunda mah bener mana lamun di Bali aya teh warung nasi nu nyadiakeun lalaban atah gitu juga poh-pohan jarang jarang poh-pohan tapi babaturan maneh mah poh eta mah disebut teh bobos ngeplos bos hitut kenor poh geus lah bae babaturan maneh keneh eta poho tapi orang di Bali mah kebenaran teu pernah manggihan poh-pohan sekali-kali acan teu pernah manggihan eta mah tapi urang apal di Bali teh aya eta kecompot alias di urang mah dia kan bagelis disebutna teh bagelis atanapi naonnya naon atuh nu leuwih umum mah ieu sintrong tah eta kan sintrong atawi bagelis da di ditu mah disebutna teh kejompot babaturan urang mah bau kelencinya sintrong teh da emang di parab kelenci urang baheula keur jadi lain parab kelenci jukut anu paling dibeuki ku kelenci lah gitu babaturan urang daharna teh si aing diseruakeun jeung kelenci sok ngadaran nu kitu henteu maksudna teh mimiti urang apal yen si naon teh sintrong eta bisa di dahar teh harita gitu urang mah coba heula guys pas naon eta teh
Kejompot. Kejompot cenah gitu. Hah, kejompot tuh apa? Ieu naon teh? Googling. Biasaan ngeunah oge rasana teh mirip-mirip eta, mirip-mirip poh-pohan kan. Kitu aya saeutik min, semu-semu amis aya minan cia kitu. Tah urang teh panasaran, jadi hayang urang ge masak sorangan. Ini ke pasar. Nanyakeun kejompot. Anjing bagelis parab kelenci. Wah aing baheula sok diaritan. Ayo di pasar kana. Mun urang mah baheula justru di lembur leuwih sunah jadi di dahar atah. Di dahar atah. Di dahar atah jadi leuwih sunah dicoyakeun kana sambal tarasi, cekrauk. Sambal banget. Sok mana nu ingat ieu mah lalaban atah, ieu mah nu tina dangdaunan tina naon wae. Tadi eta lalab atah mun urang nya. Tadi naon bieu teh? Kejompot sintrong. Sintrong terus anu tadi teh hiji deui poh-pohan naon deui? Mun nu atahna. Heeh. Nu atah mah ieu urang meresep teh arcis. Naon arcis teh ngaranna teh? Arakcis. Naonnya? Pode. Naon? Di mana we tangkalna kumaha? Anu ngareuy gitu. Ngareuy geuningan. Bentukna hijau gitu, tah buleud sikit. Antanan. Lai antanan. Arcis teh naon euy? Kurawat gak? Roai. Oh, roai. Kita di tukang loba roai. Roai terus jaat mana apa? Jaat. Jaat. Kayak bakal aya gambarna di dia nu bingung nya aya gambarna di dieu meungeus. Antanan urang paling beuki antanan sih sebenarnya mah. Lamun siga usum. Kan keluarna teh nya pas usum parerek gede kahujanan galengan teh jenna teh antanan. Jadi urang bersih gitu maksudnya teh karena eta mah hidupna dina galengan sawah. Heeh. Antanan, kamanilan. Terus naon kamanilan? Babaturanana antanan aya tapi leuwih ka siga kamanilan mah jiga namanya. Sigana mah kamanilan mah sosin. Bangkok meureun nya. Kamanilan ke Bangkok. Jiga sosin tapi pendek tah sakieu kamanilan mah. Disebutna teh di urang mah kamanilan teh mun di daerah sajian mah. Teuing tah. Teuing mun ningali kieu mah meureun. Eta. Da antanan mah diseupan geunah nya. Ngomong-ngomong soal antanannya, orang balik ke di Bandung. Orang teh balik event, dahar event. Asup ke rumah makan Sunda di Soreang, daerah Soreang lah. Pas ka jero teh nu karitu ieu teh lalamna teh antanan terus Rene apal mana Rene? Nu teu bogan salaki Rana. Rene. Nu kararitu sia ieu na teh. Urang eta asa di lemur pisan dahar. Mantap. Nimplik tah dewek dahar nimplik atuh. Namahan deui. Namahan deui nimplik pokona. Eta geuning naon teh? Saladah bokor. Bener. Karesep eta di dinya aya. Oh, di tukangnya. Nya dina aeroponik. Bener. Saladah bokor atau napi naonnya lah baheula mah selong anu ngora kene betul selong dihijikeun teh jeung teri terong mah terong di selong mah jeung sambal tarasinya di kieu ya cotrok perepet kitu nya dahar manehnya kitu lah urang mah tapi urang mah resepna eta mah nu leutik itu mah resepna teh jeung sanguna. Oh nya. Urang mah anu lembut keneh. Nu lembut keneh ngora keneh beun anu coelkeun lipat gitu geuningan. Cetrok. Heeh. Alah, mantap pisan eta nya. Ieu naon teh kata mah di terong buleud. Nu di atah mah. Nya terong buleud. Haji loba pisan sunna mah peuteuy. Loba mah di atah. Lamun nu di rebus-rebusan mah wah leuwih loba deui daun sampe mah daun eta mah kan perlu diolah deui nya lamun teu diolah deui teh bahaya. Bahaya. Daun sampe, daun gedang. Jual gedang. Eta mah episode kamari eta mah. Bukikeun kadinya we atos eta mantap. Daun sampe, daun gedang. Teu nambe sekarang datang. Teu nya. Lebeting deuleu anu cidengdang. Heeh. Betul. Da urang Sunda mah nya ge aya di kulub sok rajin loba nu di kulub tapi lamun jiga di lemur-lemur mah geunah kana di atah peuteui teh. Termasuk jengkol. Heeh. Da urang mah jengkol jeung peuteui mah kastana eta kasta
tinggi ayeuna mah mahal. Tinggi bos dina dunia sayuran. Ingat baheula urang baheula mah nya aya keneh tangkal jengkol di lemur teh. Jadi mun ngalah teh sok bareng jeung tetangga gitu. Hayu urang mau pu jengkol marakal ieu sangu ejeung samal tarasi. Anjir di pura karita keneh jengkol. Nya rangu cangkangna teh langsung karena eunteup kana sambal. mun baheula mah meureun nya eta urang caritakeun lah. Ngala teh lain dikolotkeun teu dikolotkeun anu kumcerot keneh geuning kan. Anu cekauk bau teuing teu geuningan. Caelkeun kana sambal teh cross. Tah. Bisa kitu di lemur mah bosnya beda jeung di kota. Eta lemur kana nyeri huntu bakal emosi teh. Cross. Heeh gitu. Matak cek ieu ge cek batur urang lembur mah kudu banggana teh naon karena boga kulkas alam. Kan ari di urang mah di kota lamun hayang nyetok meuli jengkol teh carekna kudu sakilo atau saparapat teh nya najan butuhna atawa saeutik kitu anggar mulian paling ge saparapat meureun mun jengkol. Tuh nana kulkas mun teu kadahar teh buruk. Ai di lemur mah lain nyangala teh saperluna we. Ayeuna hayang daun sampe sakali dahareun we 5 pucuk ala di dieu mah moal bisa ngalah kitu. Sakabutuhanana. Jadi urang mah geus boga kulkas sorangan di lemur mah. Urang teu boga tanggal lage kata tangga we menta. Uyah ge bisa ngeclok heula geuning jiga RT nu di Perum ente geuningan. Minjem uyah ngeclok minyak. Blak eta. Cakala dieclok kabeh berak di dapur aing. Gitu. Ai ieu naon ngaranna teh ieu ngomongkeun jengkol jeung peuteuy ari di dinya resepna jengkol di atas tapi diolah. Diolah teh kan bisa digoreng, bisa dibumbu. Disemur itu kan balado. Di balado. Lamun urang mah kumaha jengkolna? Jengkol kolot. Lamun jengkol kolot mah gencol. Jengkol kolot mah urang mah resep keneh diolah, tapi lamun diolah nu paling resepnya digoreng urang mah. Digoreng. Daripada disemur ieu mah digoreng teh leuwih aya aromaan gitu. Lamun di uyah pecin saeutik. Lamun disemur mah jadi leungit aroma jengkolna teh benar-benar geus kasaling ku bumbu gitu. Bener. Saling ku bumbu. Lamun nu kumecerot mah nyeunah atah atuh. Bener. Lamun peuteuy atah siga nama lamun mun rada kolot anu harideung anu aya amisan. Nu kulit jerona koneng. Ngeunah di kulub. Urang mah peuteuy mah leuwih asup teh digoreng euy. Nya digoreng bisa, digoreng ngeunah. Jadi asa goreng siki kacangnya. Ari di atah teh. Mulakna nya bos pasti ya tuh. Kedasa dia karbol mun tuh. ngompol hangit. Hudang sare nyeri cangkeng. Cangkeng bener. Ongko. Tapi lamun digoreng mah sok rada teu separah eta lah gitu. Tapi nya bauna mah anggar we. Anggar. Tapi di sababaraha daerah aya nu ngadahar peuteuy teh justru urang Sunda deh eta ge. Jeung cangkangna sih urang pernah. Urang dicoyakeun kana dikitukeun coyakeun di dahar jeung cangkangna. Tapi ari atah mah teu pernah. Si peuteuy jeung cangkangna. Atah ieu mah digoreng urang pernah nyoba. Tapi ngeunah sia. Teuing ari atah mah. Justru cenah lamun di dahar jeung cangkangna teh keur ngurangan eta bauna eta. Model anti hahna meureun model ieu ngadahar kadu kudu nginumna teh cenah geuning tina cangkangna. Lamun loba teuing teh meh teh naon teh ge teu mabok kadu atuh. Meh teu bau kadu. Teu kembung. Teu bau basreng. Tah, meh teu bau basreng. Jadi bau kadu. Siga mah dahar kadona teh calekeun heula. Kana basreng. Tah gitu. Tapi mun siga maneh seberapa tahun di Bali? Ya urang sharing ieu mah sharing budaya kadaharan di urangnya di Sunda jeung di Bali. 8 tahun. 8 tahun paling aneh dahareun naon anu asli Bali ya mah. Nu kumaneh kapanggih? Paling aneh. Rujak. Nu ceuk maneh teh anjing nasi teu asup akal gitu dahareun teh. Ulah nyebutkeun ai teu asup akal mah. Nya lamun ku secara naon ngaran teh budaya urang mah teu asup akal gitu urang mah. Ieu naon ngaran teh? Kok bisa gitu? Rujak tapi ieu mah anu mau ngomongkeun dalam tanda kutipnya ieu mah dalam tanda kutip teu asup akal mah nyaeta nah poe deui ngaranna teh eta geuning anu daging getih teh geuning tina getih. Aya getih teh dikiblekeun lalu di naon sebenarnya teh dicacah digoreng. Terus dibumbuan langsung atah
atah meureunna da teu. Ari getih hasakna kumaha? Direbus. Jadi juga ati ari asakna teu mah atah. Naonnya sebutna teh euy? Pode ieu urang eta we lah nya. Eta da geus puguhnya ka hiji urang tong ngomongkeun soal nah gitu da beda secara budaya secara agama tapi beda. Tadi lamun ngabandingkeun gitu kan di urang jeung gitu. Keur urang mah tetep eta teh aneh gitu ya. Sarua urangnya tuh bakal aneh. Lamun tanpa nilai kana soal agama haram halalna tapi cek urang eta dahareun anu aneh. Aneh. Gitu. Terus aya rujak kuah pindang. Rujak. Tapi di kuah pinang. Eta bingung urang oge konsepna. Terus di Bali mah sainget urang kesana teh sagala rupana teh make tarasi. Eta berarti teu bau basreng urang ditu mah. Bau tarasi urang ditu mah bos. Teu bau basreng. Misalkan Tarasina tarasi ohim atau tapi tarasi saha? Tarasi edoh. Belian gitu. Oh, belian. Dia makan ohim terkenal teh. Misalkan sambal mata, eta kan puguh make tarasi. Terus sere. nya eta teh model mun rujak-rujakan, make eta lain gula beureum, gula bodas, gula pasir. Gula bodasnya di urang sebut teh. Gula bodas, make eta mun rujak-rujakan teh di ditu mah. Terus misalkan tipat jadi itu tipat cantok disebut teh. Tipat litek. Tipat cantok urang mah kupat tahu tipat cantok teh. Tipat cantok. Kupat tahuna teh beda pokoknya mah cek urang mah. Bumbuna teh kan di urang mah bumbu kacang, make kecap gitu kan dipisahkeun. Nah itu mah siga kadang-kadang urang mangihan teh bumbu kacang unggul tapi nya beda gitu. Si bumbuna teh di urang makan ledok. Tah itu mah semu cair encer. Semu siga make aci gitu si tampilanna teh. Teuing eta ada bedanya. Geus puguh beladinya terus make kacang ieu, make kacang anu tadi teh anu bau tarasi. Lain eta. Kacang kedelai geuning anu kitu. Sukuna opat eta kedelai. Keledai nya. Terus juga naon da loba. Terus juga da loba lah aing ngomongkeun kedaharan da. Teu urangnya soalnya ari nu resepna nya urang nu resep. Urang kan pernah merantau. Di mana? Di mana? Kok wais merantau. Pernah ka urang kan di Palembang setahun. Baheula lulus sekolah teh Palembang. Urang minimal atuh jago nyeun empe-empe saya teh. Tah, selain ngeunahna empe-empe ternyata di ditu teh aya dahareun mun urang mah teu asup gitu le. Disebut aneh-aneh lah meureun mun ceuk urang pribadinya karena urang teu asup. Kadu di dahar jeung kejo jeung sangu. Oh nya bener aya. Jadi kadu jeung sangu. Kadu teh dipesek. Tah, dilaan dina sikina teh. Plok kana sangu di kitu dahar. Aing teh asup euy. Anjir, eta mah orang Sumatera mah karena itu. Hah? Orang Sumatera. Nya. Di Palembang teh daerah Palembang. Teh urang mah geuningan anu ngadahar pisang goreng make saos teh. Tah, eta mah teuing. Di Medan gitu. Mananya? Aya anu dahar pisang goreng make saos kan teu asup di urang oge. Sia kitu karena pisang goreng mah cenderungna amis cek urang mah. Mun bala-bala cireng. Eta urang manu paling aneh teh. Berarti sarua jeung orang Thailand meureun eta dahar ieu teh geuningan ketan jeung buah. Eta teh baheula teh naon? Naon sebutna? Mangga cobian. Billy penasaran. Mangga. Nah viral naon katanya? Eta lah pokona mah. Tom Samcong naon teh. Meureun kurang lebih siga kitu meureun nya. Urang kurang ngasaan eta mah anu mangga jeung ketan mah walaupun rada aneh tapi asup lah kitunya. Berarti si duren jeung nasi oge kurang lebih lah sigana mah bakal kitu meureunan rasana teh. Parupanya. Batur jeung daging babi duren apa? Naon? Duren? Duren jeung daging babi. Sekte mana deui eta? Lieur aing nyapuna ge aing ditu. Manehna teu tingali beungeutna. Beletuk we melepes juga hitut. Tapi di Bali mata eta termasuk salah sahiji dahareun anu keur urang mah dikasieun bro. Lain-lain ku sekali deui nya lain-lain soal ngomongkeun haram halal soal eta na. Lain kuna naon atuh da
si babi teh dijumplukeun. Heeh. Teh nagog tapi bari ieu disompagan kan awak teh kan anjir horor. Aduh, cai aing teh bisa teh tong dijumplukeun gitu cuy. Maksudnya sajana teh potong-potong gitu kan. Siga daging hayam. Kayak aya deui ditu nu podcast make bahasa Bali. Aing alih cenah urang ditu mah hulu sapi nararago kan aneh cenah cek aing cek urang ditu teh sarua. Udah kitulah nya beda budaya beda naon ngaranna beda kultur beda budaya mah. Tapi justru eta pan urang teh endahna teh ku perbedaan. Tak eta. Dah. Aingnya pun mereka bersih. Ya itulah aya nama demeureunan. Naon? Gara-gara ngomongkeun tadi aing mah gara-gara ngomongkeun Basreng. selong, basreng deui eta. Di capek aing judulna teh. Basreng. Aing tinggal judulna teh bakal basreng. Itu panjang. Jain bagian tubuh naon nu bau basreng cenah itu kelek gitu maksudna teh. Mane tapelkeun kamar di dinya. Kelek Kacang buluan. Aing kelek berenan. Aduh. Lah loba pisahnya. Orang aing dek nangan lah selong ayo. Naon geus ieu? Hah? Geus. Geus aja. Anjir loba kena ieu bahaseun. Isuk deui, isuk aya episode ieu. Bubuahan naon? Episode buahan. Kadongdong Naon anu Tah. sikina resep di jero. Kadongdong Cina. Nah, Budak naon anu lewena ka bina-bina. kadang-kadang Cina. Geus teu baru oge lah. Sok. Atuh nuhun ka Tapi bintang muda deui. Bintang muda. Itu episode bintang muda we anjir. Ciri-ciri bakal ngolingna ya Pak Haji Asep. Wih deh cep cenah ka dieu. Eta di calling teh ku Kang Nopi. Pernah ada arep peut jeung ieu teh jeung sangu. Peut. Heeh. Peut teh si peut. Si peut morong apa? Kayak apa sih peut? Eta teh tina kadaharan peut teh. Naon peut teh? Jadi gula anu can dicetak teh geuning nu encer keneh peut eta teh. Masih anu karek di Gurih eta teh bos. karek-karek ya asli urang mah. Ngeunah eta mah pokona nya sok atuh pamit. Jeung sangu. Heeh. Ngeunah. Tah yuk bakal panjang endo. panjang deui. Lah hatur nuhun ka bala capruk anu parantos nyakseni urang duaan dina danget anu ayeuna ka kidul ka kaler kawetan ka kulon teu baruguh lah junturunganana tapi mudah-mudahan painten ku obrolan ieu tiasa ngahibur bala capruk sadayana. Tah gitu. Upami ngaraos kahibur painten tong hilap upami nu teu acan ieu channelna di subrek. Teras oge upami nu atos painten di share oge ka akun sosial mediana. Tah teu kedah anu ngarasa kahibur anu teu ngaraos kahibur ge asa ngaliwat lah pokona mah channel ieu subrek lah. Gitu ati pusat mah metereh aing mah. Metereh atuh bos itu amal we atuh ieu mah amal perbuatan. Nah gitu atunya Ya. Capruk Sunda. Ngomong Sunda. Tong hilap tuang basreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tung. Dak tuh.